Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang sora di Jomantara dina gelaran dongeng Sunda. Nyanggakeun pidangan carita budak teuneng. Bagian kagenep dina judul diajar maca. Pasosore Ambu Warji ngalange di lawang imahna. Panona molotot tepuguh nu dipencrong. Ceulina kawas nu torek taya dedengeanana. Sabab harita pikiran jeung ingetan Ambu Warji keur sabil. Rusras ka jaman baheula eling ka waktu bihari mangsa manehna keur aya dina jero kasenangan. Ceuk dina pikirna, nah teu nyana teuing ku milik diri. Bet nepi ka kieuna. Padahal baheula mah waktu aya keneh Bapak Warji, aing teh teu kurang hakaneun, teu kurang pakeun. Ari ayeuna aing nepi ka mindeng nyorang hongkrong. Nah hati mana aing pi bisaeun meunang hakaneun keur anak aing. Sabot Ambu Warji mikir kitu. Joal tua kampung datang bari mawa gembolan. "Punten, Mbok," ceuk tua kampung. "Ieu kula teh dipiwarang ku Juragan Lurah mikeun ieu beas jeung ubar batuk." "Boa sanes keur Embok, Mas Apung," ceuk Ambu Warji bari rada ngahulang. "Ih, piraku ku kula dibawa ka dieu, ari lain keur Embok mah." "Naha, sisina rieun teuing Juragan Lurah teh make masihan beas jeung ubar batuk sagala." "Wallahu alam," ceuk tua kampung. "Naha, saha anu mupulihkeun yen Embok boga kasakit batuk?" "Nya, meureun anak Embok anu pupulih teh. Da tadi manehna ka balai desa." "Karah anak Embok ka balai desa?" ceuk Ambu Warji bari semu heran. "Nah, budak teh ngerakeun teuing bet kumawani lunta-lanto ka balai desa." "Ulin bae meureun jeung Asep Onon. Kawan tuh budak bager anak Embok mah. Buktina Juragan Lurah oge resepeun." Ambu Warji nu sakitu keur prihatinna teh ngadak-ngadak hatena lejar. Bunga taya papadana pedah anakna dipuji bager jeung dipikaresep ku Juragan Lurah. Lain bunga dumeh dibere beas. "Kop atuh rawatan eta beas teh Embok," ceuk tua kampung. "Jimpona mah rek dibawa deui ku kula." "Atuh nuhun, nuhun," ceuk Ambu Warji bari ngeurihkeun beasna kana boboko. "Punten atuh Embok, kula rek mulang," ceuk tua kampung
bari ngaleos. Heuleut sawatara jongjongan ti saleosna tua kampung. Joal si Warji datang, tuluy nyamperkeun ka indungna, bari omongna, "Mak, bieu kuring mentas ti juragan lurah." Betngerakeun sia mah. Naha kumawani luntalanto ka juragan lurah. Ulah sakali-kali deui deuleu. Isin. Rek naon barina oge sia ka balai desa. Kieu, Mak. Cek si Warji. Kuring teh disaur ku jaragan lurah. Anjeunna miwarang ngangon munding. Sabab pangangona nu ngaran si Adun teh hilang di dupak munding. Ih, atuh sia oge ulah daek. Bisi di dupak munding kawas si Adun. Cek Ambu Warji. Meureun bae si Adun mah di Tenggar Sote da mundingna di jailan ku si Utun. Jadi siapa rek daeknya? Ih, atuh puguh bae daek mah. Sabab sajabaning ti diburuhan beas teh kuring ku Asep rek diajar nulis jeung maca deui. Paingan bieu tua kampung ngirim beas jeung ubar di warang juragan lurah. Cenah taksiran mah sia nu mangmentakeun nya. Piraku kuring kumawani pun tapenta. Demi Allah teuing kajeun beuteung kukurukan tibatan wani pun tak penta mah. Cek si Warji bari mencrong ka indungna. Eta mah meureun kahideungan Asep onon bae. Nya syukur ari lain sia mah nu boga alpukah menta. Isuk-isuk wanci meletek srangenge. Si Warji geus aya di sawah ngagiringkeun munding 2 rakit. Sanajan manehna ngarasa tiris tina tacantuman apruk-aprukan di sawah isuk-isuk. Tapi ari dina hatena mah geus ngarasa bagja lain di kieuna. Bagja dumeh geus jadi sobat Asep onon. Nu asalna pohara nyatruna ka manehna. Bagja dumeh geus bisa makayakeun indung kuburuhan ngangon. Jabati kitu Bagja dumeh rek diajar nulis jeung maca. Barang datang kana kotakan nu kandel jukutna tur ngemploh, luar mundingna dikencarkeun sina nyaratuan. Ari manehna tuluy mancal kana tonggong munding, ngadon moyan bari hahaleuangan. Sanggeus kira-kira wanci manceran, mundingna kabeh tuluy digiringkeun kanu iuh sina ngaub. Ari si Warji tambah nganggur tepugu. Tuluy manehna ngalataneuh liket, rek dijieun cengcalengan dirupakeun munding keur depan. Prak-prakanana barang jieun, tina ngaluluhna nepi ka ngabanguna mumundingan. Nya teu wudu rada gancang. Kusiwal nate kawas nu geus paham kana karajinan taneuh bae.
Sanggeus anggeus nyieun cengcelengan mumundingan nuker depa. Tuluy nyieun cengcelengan mumundingan nuker nangtung. Kitu bae gawena nepi ka anggeus 2-3 cengcelengan. Kusabab katungkul ku jijieunnan teu kanyahoan deui panon poe geus aya di kulon. Si Warji tuluy balik bari tumpak munding. Leungeuna ranggem ku mumundingan taneuh liket tea. Kira-kira bada magrib sanggeus si Warji dadaharan. Leos manehna indit ka balai desa. Rek menta diajar nulis jeung maca ku Asep Onon. Harita Asep Onon kasampaker maca buku di tepas hareup di payunan ku Juragan Lurah. Barang Asep Onon awas ka si Warji datang. Reg eureun macana bari saurna. Tah, murid teh geus datang ka dieu unggah ji. Mangga. Ceuk si Warji bari cat unggah ka tepas. Kieu ji. Saur Asep Onon bari seuri. Samemeh prak diajar, si laing kudu mayar heula ka dewek. Ari mayarna lain ku duit, tapi ku pagawean. Nyaeta kudu mang nyeuketankeun patlot jeung mangumbahkeun sabaknya. Kumaha sanggup? Ih, dalah 10 kalieun kitu oge mangga. Naon hesena bigawe nu kitu? Heug. Syukur atuh ari sanggup mah. Asep Onon tuluy nyokot sabak jeung gerip. Kotret nulis. Pek diterangkeun sarta tuluy disina diturutan ku si Warji. Kitu bae diajarna nepi ka peuting pisan. Gancangna carita. Sanggeus aya sababaraha bulan si Warji diajarna. Manehna geus bisa maca. Kusabab pohara cengengna manteng kana hayang bisa maca. Nya lila-lila malaksana bisa maca buku-buku nu diajarkeun di sakola. Beunang nambutan Asep Onon ti guruna. Komo sanggeus aya tauna mah katambah ku pinter nulisna sarta aksarana beres. Juragan Lurah ramana Asep Onon tea pohara bungaheunana sarta teu kira-kira bae nyaaheunana ka si Warji. Kutina katilik kalakuanana salawasna hade titih rintih tur lungguh ampuh beda pisan ti barudak anu rea. Jeung Asep Onon pohara rapihna dina sagala kalakuan estuning layeut lulus runtut. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak, tarapasea pacogregan, dasok silih eledan, silih ayunkeun, jeung silih maklum. Kukituna kanyaah Juragan Lurah kasih Warji geus taya basakeun neunana meh cara kaputra ku anjeun bae. Hanca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.